Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Sampurasun kasadayana. Ya orang sadayana aya dina kasehatan, dilancarkeun dina birik rezekina, tur dibarokahkeun. Amin. Mangga kasadayana caraketan. Dongeng Tilu Jawara bagian ke-10. Dina kaayaan peutingna si Jaluk jeung sapara kanca jeung nu sejana ngariung we di tepas payun. Di bumina patua kampung teh ngariung opatan. Ari nyimas layung sari mah geus dienggon we meureunnan. Da dipiwarang ku ibu tua kampung, engal-engal cenah geura istirahat. Kadenge si peteng nyarita, "Tah kitu ka patua kampung. Jadi sareng nyimas layung sari mah papendap teh di dinya di sisi lemur deh. Leuweung cilisung. Jadi na we kitu tah." Kitunya. Jadi lalampahan teh meureunnan ujang-ujang sadayana teh bade ka Pasir Wangi kitu teh meureunnya. Tah mun kitu. Nah, anu parantos didugikeun we ti tadi keneh. Boa-boa ari kitu mah jalmi anu sok ngarampok di dia oge nu sok ngudag-ngudag nyimas layung sari oge meureunnan nya. Ceuk patua kampung. Kadenge si Acung nyarita, "Ari cek kuring mah bangun mah meureun wae mah bisa wae. Tapi lamun ningali kitu mah jauhna ti lemur Cilisung ka dieu nya jalma anu benten deui patua. Tapi ari sagorombolan mah bisa wae ngan meureun baladna loba. Aya anu ka lemur kuring gitu tah di lemur pasawahan yo rampung nu durjana teh yo. Aya anu di wewengkon atawa sabodar neuing Gunung Cilisung teh tika aya di dieu. Anak itu mah beureunan loba nya. Jalma anu durjana anu ngarampok kitu teh nu jararahat kitu teh. Aduh aya wae yo. Jeung enyana nyaeta Jang Acung. Di dieu oge seueur pisan eta teh. Di lemur-lemur kabelah ditu oge keur mah lemur ieu mah deket leuweung sisi gunung. Tuh ka lemur anu belah tengah oge sami wae eta teh. Sok aya we bejana mah. Sanajan teu teu unggal peuting dan di lemur ieu oge teu unggal peuting. Nya ngan lamun dina saminggu teh aya meureunnan 2 atawa sakali mah aya wae gitu. Nu kaleungitanna rupa-rupa, aya nu kadang-kadang mah doma, tika aya nu muning sagala rupa. Tapi di sejen tempat mah nya paling oge kadang-kadang hayam kitu tah. Kadang-kadang jauh nu di kebon atawa nya kitu we nu leuleutik-kanan. Nya jadi bingung teuing nu mau teuing rampok ieu teh. Gitu. Tapi upami ieu anu manggati jalan sugan aya atawa teu aya tah anu ai nu manggati jalan mah ai sakarungu di belah dieu mah teu acan aya sanaos anu caket ka leuweung oge da. Nya leuweung eta mah tara diliwatan. Tapi lamun di tempat anu nya meureunnan istilahna mah marenah pikeun rampung caricing atawa megat jalma mah di kampung ka kampung gitu sok aya bejana. Tapi dari ka saborder ning di lemur ieu mah teu aya nu kitu mah kitu Jang. Jadi lamun kitu mah yeuna oge peuting ieu teu jelas meureunannya aya rampok atawa henteuna ngan sae pisan meureunnan di kampung ieu tah seueur anu naon waspada tika kuring sapara kanca arek ngalangkung ka dieu oge tika dipegat geuningan kitu da meureunnan
Nyonya dulunya bangunan mah ieu gara-gara Kang Peteng yo mencurigakan yo Kang Peteng. Aduh alah ieu sungguh terlalu. Naon salah kuring, make kudu disalahkeun gara-gara jadi dipegatku. Oh, kadang warga ti dieu kumaha ieu teh? Naon maksudna ieu teh, Cung? Apaan tadi oge geuningan kadeng anu karasa kurusuk karasa keresek lain maksudna di karasa keresek anu hurawas harewos gitu. Nah disangka teh cenah rampok we atawa nusuk mauk di dieu nusuk ngajati dieu da katingali aya jalma anu jangkung gede jeung baju hideung-hideung sadeui jalma anu make baju gede jeung baju di baju hideung-hideung iwal ti akang pan. Aduh alah ieu sungguh terlalu. Anjeun mah maka jadi kada kudu disalahkeun ieu teh. Wah kitu cak Kang ulah kapancing Kang da si Acung mah kitu pe kasebaleun keun kemae lah nya hampura we meureun Kang deuh si Acung lah ceuk si Jalu teh jiga anu misahkeun. Tuh udah kuring teh naon nya salah saha salah kuring boga dadegan sama model kieu nya tuh lain salah kahayang gimana diciptakeun we ku pangeran model kieu jeung dimake baju hideung-hideung nya urang kuring mah resep we model kieu. Nah gua anjeun Acung ka kitu anjeun mah aduh Kang ampura tuh Kang biasa wae Kang da si Akang mah Kang geus mana dicusuk mana masuk biarlah gitu ampura Kang udah lamun lain babaturan disiksik aja nah hari masalah nyiksik matong coba-coba Kang sanajan si Acung pernah ditubruk ku begu lah eta macan pengalaman hari pelebah ini mah pelebah bela diri mah boleh dicoba Kang. Waduh ieu nantang ieu tapi dah urang can aduh ijen jeung anu jajaten can dicobaan ilmu pencaksilat anjeun. Nya goreng ge moal munur Kang lamun arek dicoba mah hayu wae. Ai ceuk Pak tua kampung. Naon ieu teh mah jadi kabelah dinya ieu teh. Kumaha ieu teh Jang Jalu? Bapak mah jadi rada hariwang ari ningali kieu mah. Moal Pak tua kampung eta mah kitu we pareng ngarengkur tina careosan hungkul palingan oge ujung-ujungna mah ngadu panco palingan oge eta mah kitu cenah ceuk si Jalu teh. Bener Jalu euy lamun ngadu panco mah rada beungeun keunaheun ieu. Hayu Cuk lamun arek ngadu panco jeung kuring are masalah ngadu panco mah geus kaukur atuh kuring bakal eleh. Aik naon atuh? Enak mah urang ngadu sisindiran we atuh. Maneh mah licik kalau sisindiran mah. Duh, kuring mah da hese kana sundar sindir kitu mah euy. Teu cara maneh bisaan geuningan. Aduh ampun atuh geus kitu mah. Nya Kang tong diasupkeun kana hate tadi mah banyo lah. Ulah dianggap heureuy. Nya ari minta dihampura mah. Keun teu naon ari kuring mah. Biasa jeung babaturan mah. Maksud kuring tong dihanggap heureuy. Jadi serius naon ieu teh. Kang kas pancing deui wae maneh mah. Ningalikeun aku terengna. Si Jaka Peteng jeung si Acung nu tuluy-tuluyan saperti kitu. Patua kampung akhirna mah ngarti we berenang ieu mah geus biasana we kieu. Hareureuyna kadang-kadang dianggap wajar kadang-kadang oge jika anu kalewatan tapi ai ningalikeun kitu mah jika nu layet pisan. Di sejen tempat di lembur anu dicicingan ku si Danu Keling teh ngayung we tiluan nyaeta si Leunyai jeung si Cekai. Si Danu Keling nyarita, Kang Leunyai, Kang Cekai, kumaha cenah kaayaan Kang Bahar teh? Ieu jang ari Kang Bahar mah ceuk si Leunyai. Saloyo jeung darancang samemehna Kang Bahar teh keur rek nempungan sekalong teh tapina duka tah ari hasil atawa acana mah
Jang jelema da lamun halangan mah jeung babari di tepunganana cenah si kalong teh nya penting ayeuna ge bisa mugi deui ka lemur ieu tapi nya meureunna teh mah gumantung kana kaayaan nya bisa wae meureunna leuwih tapi kieu jang akang ge arek ngawartakeun ieu arek ngabejakeun aya naon gitu Kang nya itu si Nyimas Layung Sari kumaha diriksakeun ka saungna ku akang teh katinggalina teh jiga anu tiiseun malahan mah nya leunyaina kurang dipariksa di ka itu ka saungna nyu aya naon kumaha eta di saungna teh geus tiiseun Kang terus kumaha maksudna kitu Kang bangunna mah geus inca da sabab barang-barang anu kabilang guna mah saperti ini pakarang atau anu sejen-sejena katut dipariksaan teh ka baju-bajuna teh jika di cara ranak sanajan meureunna masih keneh aya keneh sabareheun tapi bangunna mah jika anu nyieun pindah ya teh Kang ari eta mah tugas anjeun jang ngaluntikna terus eta pindahna ka mana tah eta Kang kuring teu apa aduh apa ku kuring geus dibere nyaho anjeun taluntik jeung talingakeun iya si Nyimas Layung Sari lamun aya kesempatan urang curik urang bawa kamari teh aya halangan teh nyaho sorangan geuningan aya budak pamuda aduh nu tiluan eta teh ari ayeuna nah teh ngomong ti tadi atuh bisa nya eta kitu Kang jika ujang na bakal ngamuk model kieu nya pasti atuh ngamuk kuring diwawadianan ku Kang Jana supaya ieu si Nyimas Layung Sari bisa ka cerek bisa ka bawah nya kulantaran tugas kuring teh nyaho sorangan beureun akang oge kudu ti ditu jeung ti dieu nya aduh pangalingakeun ieu si Nyimas Layung Sari tapi ku akang aduh kumaha ayeuna atuh Kang ieu tenang jang ari soal naluntik mah eta keahlian akang jeung si leunya jang ari bieu nah make ngalaporkeun teu apal tempatna kumaha ieu teh nya maksud teh ieu mah laporan hungkul jang nya geus teh aya di saung Nyimas Layung Sari teh kahayang kaula mah lamun bener eta Nyimas Layung Sari teu aya di tempatna nya teangan heula kudu nyaho heula tempat anu asa anu ayeuna di mana ayeuna lain kalakah balik jeung mere beja model kieu ari kitu mah nyawa gunana meureun akang ditahan aluntik teh gaji we hayang kuring teu ieu teu kebaliha teh Kang pokona mah kieu kuring teu hayang nyaho isukan namun arek ka dieu deui mun arek penting isukan kudu aya wartana lamun teu aya gaji akang saminggu ku kuring bakal ditahan jeung deh payana lamun ku kuring rek dibejakeun we ka Kang Jana nya akang doaan goreng gawe ulah tuh jang ari dibejakeun ka Kang Jana mah nya ari masalah gaji mah eta mah langkung ujang da ngarumasakeun mamang oge dina barang gawe meureunan kur rada aduh nya istilahna mah kapalingan jang nya jang ari masalah diwartoskeun ka Mang Jana mau lawak ka jang ari masalah gaji mah tuh urang tingalikeun heula we isukan we meureun amang geus meunang beja anu sejen jeung aya anu nyugemakeun kitu jang jeung deui da ujang oge kasaksian nya amang duaan teh dina digawe teh karak ayeuna meureun meunang beja anu tika istilahna mah ujang jika anu bendu lain bendu Kang ieu mah lain bendu deui ya Kang kuring teh hayang nyaho ayeuna keneh akang duaan ini teangan jeung taluntik ka mana di mana ka mana initna eta Nyimas Layung Sari kuring geus hayang nyaho isukan penting lamun teu aya nya bayahna hiji kuring arek turun langsung kaduana nya akang arek dibejakeun ka Kang Jana komo di ditamah tadi masalah gaji aduh berat atuh jang gitu mah teu hayang nyaho kuring mah ngas kae ayeuna kurang kumaha deui atuh nya urang mah dar mah anu jalma dititah
Bener zaman dulu tita kudu punya hoe kudu ngarti. Oh geus atuh ya ini tah. Ya tah. Satu loina sileunya jeung si cekai kaluar ti imahna jang Pandu. Si Pandu teh ya gitu nya. Si Pandu sanggeusna ditinggalkeun kunduaan maena gegaremet we tika meureupeun dengan tika meureupeun dengan segala rupa teh musingkeun geus puguh tugas di Kang Jana tugas di Den Sukarma. Aduh rupa-rupa ieu jaba kuring kudu nyeun kaonaran tapi kudu ngajaga lemur jaba kudu neangan Dimas Dayung Sari. Duh rupa-rupa goreng gawe dibuka anak buah teh. Cak urang tenda deui kayaan ieu si Dani. Urang kocapkeun deui kayaan di lemur ngucapkeun kayaan si Jalu sabaraha kanca. Samangsa-mangsa waktu nyeureureuh ka mangsa saleureureuh kolot. Tua kampung tuluy nyarita. Jang da bangun nama ieu mah geus maju ka peuting ari perkawis ngajaga di luar mah wios lah ku bapa di dieu da ayeuna di baturan di Taku Paici. Meureunnan punggawa desa kabilang nama bari katempo si jangkung badag teh anu miniti keur menggat geuninganna aya nyamperkeun ka tempat eta malahan nama eta keur ngucap kopi we bangun nama arek ngopi. Loros jang ai masalah jaga malam mah dah amang mah geus biasa tara sore-sore kadang-kadang maju patua kampung di dieu di tepas ieu we jadi genti sare teh nyari ujang mah geus lumampah jauh kamarina. Tadi berang ya meureunnan jauh mun lumampah teh bisi arek di deureuhkeun heula teh jang. Kadenge si Jalu nyarita nya kuring we sami wae Kang nya ari capek mah capek tapi lamun arek di deureuhkeun oge mendingan di dieu we ari kuring mah nyari goreng oge daripada di jero mah nya geunaheun di jero sabenerna mah tapi lah mending di dieu we ceuk si Acung bari nyimutkeun ngaharurumkeun kana sarungna. Nya dia ari kitu mah ngai oge sarua wae atuh ceuk si Jaka Peteng deui. Nya lain rek nolak pangasih ieu mah. Hatur nuhun pisan tos di pasihan tempat jang reuruh jauh grineh oge tapi da kayak gampang lah ari masalah sare mah lamun geus tuluh jeung deui ari geus tuluh mah haguler ge di dieu teh jadi masalah. Nya upami diwidian eta ku patua kampung nya aya di jero mangan sanes teu nampi tapi bangun geureun bari ngariung. Kang Pateng mah sok pipileueun urang ge nyaho Kang Pateng mah sieun di jero mah sieun eta sok sieun deui wah eta teh nya naon anjeun ieu. Si Jalu satuluyna kadenge nyarita geus mimitian aya anjeun macung sok ngageurean wae Kang Pateng. Ento moal urang moal jadi ngageurean oge hampura Kang Pateng da sok baku anjeun mah. Katingali ari patua kampung mah jeung si jangkung gede teh ya pating mesem we ngarungukeun paguneman catur anu tiluan teh. Lain Kang ceuk si Jalu ari akang anu jangkung badag teh punten saha namina ieu uring teh asa can dijelaskeun ku patua ge dicarioskeun hungkul ieu we cenah naon punggawa desa ayeuna di dieu teh. Pak RT nih kamu kun ka kuring jang akang mayo disebut katelah dia masih dadang teh dadang. Kang Dadang itu panari ieu mah jadi upami naon teh mah papendak teh mah meureunnan bisa rek gura gerok kitu atawa naroskeun teh mah di mana bumi akang kitu teh pan puguh namina itu Kang Dadang anu janten punggawa desa di dia. Gitu jang yo si Dadang teh waktu nyarerek
henteu karasa ari si Jaka Peteng jeung si Acung mah ujug-ujug jempling we ngaringkuk geus pinah alam ka alam impian anu nyesa paguneman catur teh ngan ukur patua kampung si Dadang eunyeung si Jaluk. Dina keur kaayaan kitu anu ngajorowok teh di belah kajauhan. Tolong, bangsat. Ai, bangun nama geus datang deui si Durjana teh Jang, ceuk patua kampung. Oh, benar pisan, kumaha atuh ya? Oh, teh aya deui atuh, urang tulungan warga kadang warga anu sajana. Tidinya katingali si Jaka Peteng jeung si Acung geus lalilir, jiga anu geus waspada oge. Geningan Jang Acung jeung Jang Peteng tos garuga. Nah, dah kuring mata tadi gitu pati sare. Nah, kadedengekeun ngan sok hayang bari reuh we. Tong loba omong Kang. Tuh kumaha ayeuna? Oh, patua kampung kumaha tuh? Nya ari cukuring mah kieu balah. Jang Acung jeung Jang Jaka bantuan kuring udah belah ditu. Anjeun Dadang. Rencangan punten ku Jang Jalu. Tingali ka warga-warga nu sanesna wartosan. Kampil aya masalah eta mah jeung si Jalu. Kuring mah curiga tuh ka belah kulon aya nu lumpat punten ya patua kampung. Rencangan kuring ayeuna arek Kang Dadang mangga hayu heup. Teu loba carita deui si Jalu mah tuluy lumpat we anu tarik pisan. Si eta mah baku lamun ini teh sok tara bebeja heula bebeja eta ngan teh mere tanggarak heula tah tapi mere tanggarak eta anjeun sok loba teh carita hayu urang tuturkeun. Patua ari kitu mah kuring arek ngilu neangan atuh arek ngilu udag patua we nu ngabeja nu sajen mah jaga alus saya kitu ge sok baturan Dang mangga satu luina opatan pating baratap we ngudag cenah muru ke arah sora anu tadi jelema minta tulung teh. Patua kampung mah tuluy init ka imah-imah nu dareukeut ngabejaan teu hese ngabejaan dasar rea oge geus waspada ti tadi kan ya. Da benar pisan kaayaan di lembur teh euker haneut atawa euker loba bancang pakewu. Kocapkeun si Jalu maena lompat anu kawilang cepet pisan muru ke arah jelema anu minta tulung teh. Bener we tidinya di hiji tempat geus aya 2 atawa 3 jalma anu ngariung we hiji imah. Sakali ieu si Jalu ngan ukur ngadedengekeun ti kajauhan tuluy kumanehna karasa aya anu nyurigakeun lumpat ka belah wetan. Si Jalu teu loba pikir manya-manya baratak deui wae muru ka tempat anu kumanehna dicurigakeun teh. Samang-samangsa si Peteng, si Acung, jeung si Dadang teh nepi ka imah anu tadi minta tulung. Tidinya kadenge jalma-jalma nyarita. Lompat ka belah wetannya. Nuhun Ujang, ari domana mah geuningan tadi tinggalkeun tuh di pipir aya. Ku si Toto Gengkur diampikeun deui ngan lompat mah ka ditu ka lebah wetan. Kadenge si Dadang teh tuluy nyarita. Jadi teu aya kapalingan meureun atawa aya barang anu dicokot mah henteu. Untuk anu dicokot mah ngan nya tadi teh si Otong we ta pa gunying-gunying heula jangan doma malahan mah dicabok nyungkruk nya bapa teh minta tulung teh we tidinya teh mah ngabaretok lompat tuh ke belah wetan kitu ceuk si bapa teh mere tangara ngajelaskeun pamanggihna. Kakocapkeun si Jalu kole bata kalangkang jalma-jalma lalumpatan dina poekna peuting tegas we ku si Jalu katingali. Sabari lompat teh manehna nyasar kana popongkol dina tumpukan suluh anu aya di pipir imah kadang warga. Seak dua popongkol dicokot dicekel ku belah leungeun katuhu jeung belah leungeun kenca. Dina jarak anu dihitung geus pas hiji rampok kumaha ditenggor ku eta popongkol teh maleban pihak pisan kana sukuna. Peletrak cenah aduh. Kadenge suara jelma anu ngarasakeun ka nyeri meureun tapi teu pati tarik jiga anu ditahan. Dina gerakan anu cepet si Jalu tuluy nyampeurkeun bari langsung ceprot.
eta jalma dicabok we puhu celina ku si Jalu tika langsung kapiuhan. Satuluna eta jalma ditekuk we dina punukna dijingjing di bawah lumpat ka lebah jalan anu rada negla. Geus nepi ka tempat anu rada merenah mah si Jalu tuluy ka jarowok. Beladio ya rampok. Geus kitu mah eta jalma dituna we di sisi jalan bari baratak deui wae si Jalu mah lumpat ngudag ka arah kalangkang jalma anu ngasur kue lumpat mangpreng ka jero sisi leuweung. Sakalinya si Jalu tuluy-tuluy ngudag eta jalma, tapi dina kayaan manehna henteu langsung ngayakeun tindakan anu arek nangkep eta rampok teh. Sajaroning lumpat si Jalu ngomong dina pikiranana. Sakali kieu mah kudu di kukuntit ya. Sogat we lumpat kana panyumputanana, jangan meh buru beres masalah di kampung ieu. Urang beakeun langsung lah jeung gegedug-gegedugna. Kitu cenah pikiran si Jalu teh. Satuluyna si Jalu ngunguntit salasap-salasep dina jarak anu merenah. Gerakanana mulus teu kaciring. Malahan mah larasaan jalma anu lumpat teh eueuh anu ngudag we cenah. Tika manehna keur lumpat kitu rada ngalonan kana lumpatna. Aduh, mana we? Si botak we. Aduh bangunna mah katewak mah. Ceuk eta jalma bali luak liuk kana tempat anu bieu karaku manehanana ditinggalkeun. Satuluyna di hiji hadapan hiji tangkal anu rada awas ningali ka belahana manehna rada nungguan saeutik. Tuluy manehna kadage ngomong deui. Wah, bener bangunna we. Si botak katewak we. Mana eueuh we. Ceuk eta jalma bari rada luak liuk. Polah samodel kitu teh dina jarak anu teu pati jauh ku si Jalu mah katalingakeun we. Aya meureun antara 200 atawa 100 meter mah. Lamun ku si jalma eta mah tangtu wae moal kanyahoan komo meureun si Jalu. Si Jalu teh rikip nyumput anu moal kanyahoan. Sanajan kitu, ucap-ucapan eta jalma katut deui pari polahna ku si Jalu mah katalingakeun sanajan dina jarak anu saperti kitu teu pati jelas, tapi manehna bisa ngarti kana kaayaan eta si Anggawata Garong teh. Aduh, tapi itu kadang jalma riweuh-riweuh ngudag si botak. Kemana tadi mau di tukang numpatna mah. Aduh, bingung urang. Nah, tempo deui ka dinya atawa kapan nyumputan wae lumpat. Hari kieu mah tuh we. Di tempat anu sajian si Jalu oge sting harewas we na jero hatena. Kamari oge ditewak manturu ditempen tak katerangan angkala ka aya pasar anu mateni ka rampok teh. Yakin aya mah kudu dijorak langsung. Urang tuturkeun hayang nyaho tak eta jalma ka mana ye. Kocapkeun deui si anggota rampok anu masih keneh cungas-cingeus we nempuan babaturanna anu teu embal-embal. Aduh, yakin we si botak beunang ieu mah. Tapi aduh, nah jalma anu riwariweuh jiga anu moro rampok aduh. Kuring rampoknya we. Aduh, balik deui di bisa anu ngadodo. Hari kieu mah geus lumpat ka panyumputan deh. Ceuk eta jalma teh bari tuluy perbat we maena lumpat ninggalkeun atawa nuluykeun deui lalampahanana muru asup ka jero leuweung. Tangtu wae kalawan rikip ieu si Jalu tuluy nguntit we ka eta jalma. Kira-kira lumampah dina kaayaan satengah jam mah. Lumpat sakitu lilana teh tangtu wae ngakan jarak karena anu sakitu jauhna. Aduh, rada kagok ya. Si Anggawata rampok teh geus nepi ka tempat panyumputan. Aduh, cokang kalong rek aya naon wae pokona mah tunggu heula di dieu. Tapi batur-batur nu sajen macan katingali kumaha ye we. Tungguan wae kitu ya atawa langsung ka tempat panyumputan. Tapi tunggu heula lah. Nya lamun walang lah nya pasti bakal balik deh ka dieu
dina hanteuna oge meureunna tungguan heula we teh rada berang mah da teh ka dieu mah malah aya jelema anu manieun ngudag jeung aya jalma anu nyahoeun deui kitu cenah eta jalma teh kekerendengan si Jalu anu nguntit teh geus ngahep-hep we dina tempat anu merenah nalingakeun dina jarak anu pas anu moal kanyahoan tapi jelas lamun teh mah aya jelema anu ngomong atawa kana laku lampahna jarakna mah moal leuwih ti 100 meter tapi bunyi jeung rikip sababaraha waktu kaliwat tilu urang datang marawa gembolan anu duaan mah moal gembolan nu gede pisan anu saurang deui mah moal gembolan leutik we bari lempang ngagandeang ngicing-cing bedoga jalma nu tadi nguntit teh tuluy manehanana nyamperkeun ka nu tiluan kumaha hasil katingali meureunnan tuh dua gemolan jeung ieu ceuk eta jalma bari nempukeun kantong leutik nya ge leutik ieu mah eusina aduh emas ieu naon maneh sorangan sebelu mana si botak eta udah apes euy lemur belah dinya mah euy nah kitu mah kudu apes-apes ieu teh tadi pas ukur ngajingjing domah aya budak anu kaluar tuh deui budak ngora bunyi jeung si botak kana domah geura tarok atuh ieu kumaha aya mana si botakna tah kuring teh tadi keneh oge hariwang juga katewak mah nyumput atau lompat teh ka mana si botak teh tah euy aduh ieu mah bahaya ya kumaha hari Kang Kalong balik deui can ye pekuan goreng oge nungguan tadi cet aya nu datang deui ieu teh anjeun tiluan kitu hari maneh anu ngudag sapanyuhan kuring mah anu ngudag teh ka si lemur oge ngan kadenge aya jalma pating jeruk ieu cenah rampok ieu ra menang rampok tapi na satulina mah nya anu ngudag ka belah dieu teh nyangka sugan kur sorangan teuing ngudag ka si botak lompat nating ka mana deh ari tadi mah bareng jeung kuring teh ngan kuring mah da ti heula jeung aya mah tadi ngaku kunying heula eta domah padahal mah tinggalkeun we domah mah jeung dihese mawan oge pan meureun biasana ge domah ge langsung sok dipeucit teh heula lain dipangul aku maneh nyata tadi mah rada suwe domah giras jadi we hese kabu datang teh si budak ngora tadi imana lewat jauh liwat dapur tinggal kacai tinggal ngariksakeun domah meureun da rada gandeng maneh mah jiga anu kakarak biasa teh osok langsung ditigas wae dina kanangna teh kumaha domah na hidung ditigas teh kalaka atuh beneran kalau ngagurubung tah tidinya tah pokona mah suwe we waduh mah yo kayak gampang aya mah urang neang lewat dia bareng ngarekeun capek atuh hari kieu mah urang tungguan Kang Kalong jauh hari kuring mah mending kana kitu tapi kumaha ya lamun si botak katangkap eta mah urusan Kang Kalong jeung deui jangan punggung oge katangkap atawa henteu eta katewaku eta ku kadang warga kitu tah meureunnan si botak oge nyawa sorangan si botak mah rada lihai dia lompatna mah jeung di dina ulin jurus mah jama-jama kampung sakitu wae mah manehna bisa lolos lah tapi aya nu nyurikakeun di kampung eta teh nyurikakeun kumaha ieu teh tadi kuring keur naluntik teh aya bejana aya anu dipegat cenah rampok gitu ngadenge mah ngan cenah padahal mah lain rampok nu ngaliwat eta teh nah atuh maneh boloho teh nyeun laporan kalaka nyebutkan aman wae nya pikiran kuring mah nya sabiasana jalma anu liwat we jeung loba sok salah paham gitu geuningan di kadang warga teh nya kuring mah mikirna tuh anu nyurikakeun nya mantakan kuring oge mikir teh aman we kitu aduh boa yo boa naon ieu teh boa naon pamuda tilu pamuda teh jeung bikang teh tah uluh alah
eh waktosna waktosna parantos cekap kanggo pagi anu ayeuna kumaya kali jangan carios tilu jawara makanya di simak wae dina episode salah cenah Kang Dago ngatur keduhun ya ka anu parantos subscribe like sareng komen mudah-mudahan kasaya para wargi dibalas ku Allah nu langkung-langkung insyaallah amin wilujeng patepang deui Perabio